Arurang bade ngadamel video wawancara bahasa Sunda. Di dia aya Sabila salah satu jadi reporterna, aya Jam jadi kameramen, Abi Ilham Rofi Purnama jadi narasumberna. Kelas 10 SMA. Ayeuna di SMA 5 aya sekitar 40 orang di gunung SMA 5. Terus prestasinya di angkatan Abi mah kantos juara umum kahiji sama terus insya Allah mungkin di bulan Maret bade ngiringan juara nasional di Jakarta. Anu wajib nama ya 2 minggu, tapi kadang sok aya latihan tambahan di hari Senin sareng hari Minggu. Kan hari wajib nama hari Rabu sareng Sabtu. Di SMA 5 hari Rabu sareng Sabtu. Kamu bisa aya latihan tambahan hari Senin mah di Musil, hari Minggu mah biasana sok di dadahan. Nanti awal masuk taekwondo, Abi masuk taekwondo kelas 1 SMP. Dugi ka ayeuna teh alhamdulillah tos ngabuatkeun hasil nyata prestasi 7 medali nyata 2 emas, 3 perak, 2 perunggu. Alhamdulillah ka SMA 5 oge ngangge jalur prestasi nyata dina taekwondo teh. Jadi taekwondo mah terus jadi bagian di sehari-hari